Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari eta hiji pasal. Furudut tayammumi ari pardu tayammum khamsatun eta aya 5. Al awwalu ari nu kahiji naqlut turabi eta mindahkeun taneuh. Asani ari nu kadua an-niyatu eta niat. Asalisu ari nu katilu mashul wajhi eta ngusap rarai. Ar-rabi'u ari nu kaopat mashul yadaini eta ngusap dua panangan. Ilal mirfaqaini dugi ka dua sikuna. Al khamisu ari nu kalima at-tartibu eta ngaruntuy berurutan ngaruntuy bainal mashataini antara dua ucapan. Ayeuna netelakeun ngajelaskeun tentang pasal pardu tayammum. Furudu tayammumi khamsatun. Ari pardu tayammum aya 5. Anu kahijina naqlut turabi ngalihkeun taneuh. Tangtu taneuh nage taneuh limpung, taneuh lemu nu garing deui. Da lamun baseuh mah tangtuna oge aya cainya. Tamindahkeun taneuh. Mindahkeun taneuh kumaha? Nya mindahkeun taneuh kapan kudua pukulan. Kamari oge kan. Dina syarat tayammum oge dina tempat kumpulna taneuh anu suci teh ya. Karena panangan tuh gitu. Anu kaduana niat, tangtuna ge niat tayammumnya. Mengenai niatna tiasa wae misalna nawaitus tibahatas sholati minal hadasil asgori. Jadi nawaitus tibahatas sholati niat abdi supados tiasa ngalaksanakeun sholat. Atanapi bade nawaitut tayammuma listibahatis sholati. Niat abdi tayammum pikeun supaya kenging sholat. Kumaha cenah oge lamun dua? Nya misalna urang teh gaduh junubnya. Nah, jadi adu seula we. Nyeta ku tayammum. Misalna nawaitut tayammuma liraf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Anu katilu mashul wajhi ngusap rarai. Tadina prak-prakanana niat sareng ngusap rarai teh tadi teh dibarengkeun dina prak-prakanana makannya kamari teh. Oh. Sabab naon? Sabab niat makan mahaluha di naon? Wa mahaluha tempat niat mah dina hate nya, fil qalbi dina hate. Lain dina sirah dina hate. Anu kaopat mashul yadain ilal mirfaqaini. Ngusap dua panangan dugikan sikuna. Ngusap dua panangan dugi ka dua sikuna. Jadi cuman dua kali nyanak. Al khamisu at-tartibu bainal mashataini. Anu kalima ngaruntuy antara dua usapan. Jadi kudu berurutan teh. Ulah erek leungeun heula upamana. Tiasa. Kadah naon heula?
kedah muka heula gitu. Jadi kudu ngaruntuy ulah diengkekeun deui malahan. Tah kitu mengenai naon tah? Mengenai fardu tayamum. Satuluyna paslun ari eta ji pasal. Mubtilatut tayammumi ari nu ngabatalkeun kana tayamum salah satun eta ayat 3. Ma tegasna perkara abtola anu ngabatalkeun ma al wudu'a kana wudu wariddatu sareng murtad watawahumul ma'i sareng nyawang atanapi jiga aya cai in tayammama lamun tayammum jalma rifaqdihi karana teu aya cai. Taya pasal netelakeun nu ngabatalkeun kana tayammum. Mubtilatut tayammumi salah satun ari nu ngabatalkeun tayammum aya 3. Kahiji ma abtolal wudu'a. Perkara nu ngabatalkeun kana wudu. Kamari atos mengenai naon mah? Mengenai wudu. Menya. Misalna keluar angin gitu. Batal wudu kan? Tuh. Batal kan kana tayammum ge. Anu kaduana waridatu murtad. Geus tayammum kaluar tina agama Islam. Nah, iki batal. Wa tawahumul ma'i in tayammama lifaqdihi. Ngajigakeun aya cai lamun tayammumna karena teu aya cai. Keur tayammum tuh jiga aya cai itu mah tuh. Jiga aya cai di ditu mah tuh gitu. Padahal mah keur tayammum bari tayammum naik karena teu aya cai. Jadi lamun teh mah urang tayam karena teu aya cai, tah ulah ngabayangkeun aya cai di anu gitu. Sabab bisa batal tayamumna. Wallahu a'lam bishawab.